Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran Bahasa Sunda. Dina danget ayeuna, Ibu bade nerangkeun materi ngeunaan kalimah wawaran jeung kalimah pananya. Naon kalimah wawaran teh? Kalimah wawaran atawa deklaratif nyaeta kalimah anu eusina ngawawarkeun atawa mere beja ka batur. Anu dipiharep menang responsi nu mangrupa perhatian. Kalimah wawaran atawa kalimah deklaratif nyaeta kalimah anu fungsi utamana dipake pikeun ngawawarkeun, nerangkeun, netelakeun, ngabejaan, atawa mere informasi. Praktitenan contoh kalimah wawaran ieu. Kampung Ciptagelar teh kaasup kana kampung adat. Contoh anu kadua, kampung adat ngukuhan tali paranti karuhuna. Tina contoh kalimah wawaran tadi, ciri kalimah wawaran teh ditungtungan ku tanda titik. Hayu urang lajengkeun kana materi kalimah pananya. Naon kalimah pananya teh? Kalimah pananya atawa interrogatif nyaeta kalimah anu eusina nanyakeun hiji perkara ka batur anu dipiharep menang responsi nu mangrupa jawaban. Sataacan urang ngabahas kalimah pananya, hidep kedah terang naon wae kecap pananya teh. Kecap pananya dina bahasa Sunda anu kahiji naon, anu kadua saha, anu katilu di mana, anu kaopat iraha, anu kalima kunaon, sareng anu kagenep kumaha. Lamun dina bahasa Inggris mah sok disingkat jadi 5W plus hiji H. Lamun dina bahasa Indonesia biasa disingkat adik Simba. Cobi perhatoskeun contoh kalimah pananya ieu. Anu kahiji, ari kampung Ciptagelar teh kaasup kana kampung naon? Contoh kadua, di mana pernahna kampung adat Ciptagelar teh? Contoh katilu, ti iraha ayana kampung adat Ciptagelar teh? Tina contoh kalimah pananya tadi, ku urang tiasa ditinggal yen ciri kalimah pananya teh biasana ditungtungan ku tanda baca tanda tanya. Ayeuna tiasa ku urang simpulkeun yen ciri kalimah wawaran teh biasana sok diakhiri atawa ditungtungan ku tanda titik. Lamun kalimah pananya ku urang tiasa ditingali yen ciri kalimah pananya mah biasana ditungtungan ku tanda tanya. Perbedaan kalimah wawaran jeung kalimah pananya tina eusina. Lamun kalimah wawaran eusina ngawawarkeun atawa ngainformasikeun ka batur. Tah, lamun kalimah pananya
Eusina nanyakeun hiji perkara atawa hiji hal ka batur. Rupina cekap sakieu wae materi ngeunaan kalimah wawaran jeung kalimah pananya. Kumaha? Hideuk tos paham? Sangkan hideuk leuwih paham kana materi kalimah wawaran jeung kalimah pananya. Ayeuna pragjieun 5 kalimah wawaran jeung 5 kalimah pananya. Teras dikempelkeun dina GCR. Tong hilapnya. Rupina cekap sakieu materi ti Ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.